Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu kaping 14 Agustus dinten Kemis 2025 dina surat Ibrahim ayat kagenepna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala jeung ingat samang-samangsa nyarios saha nu nyarios Musa tegesna Nabi Musa kasaha nyariosna liqaumihi ka kaumna Nabi Musa. Kumaha nyariosna Nabi Musa? Udkuru nikmatallahi, kudu inget anjeun nikmatallahi kana nikmat anu tos dipaparinkeun ke anjeun Allahi ti Gusti Allah alaikum ka anjeun kabeh. Jadi kudu inget, kudu bersyukur. Di antawisna kenikmatan teh naon? Id anjakum samang-samangsa disalametkeun kum anjeun. Disalametkeun ti saha? Min ali fir'auna ti kekejamanana pasukan Fir'aun. Nyiksa nindas ka Bani Israel waktu sarita. Ya sumunakum nimpakeun kum ka anjeun sual azab tina sajelek-jelekna sagoreng-gorengna azabi siksaan. Siksaanna luar biasa tuh. Waktu sarita kejam Firaun ka Bani Israel. Di antawisna wa yudabbihuna jeung sok mencitan ieu pasukan Fir'aun atas perintah Fir'aun mencita naon abna akum budak lalaki anjeun kabeh. Jadi cara mencitna teh tahun ieu dipuncitan kabeh, tahun engke henteu. Tahun engke dipuncitan deui kitu sehingga ulah aya budak lalaki. Nabi Harun mah harita lahirna keur dina lain usum mencit. Jadi teu kapuncit. Ngan ketika Nabi Musa waktu usumna mencit, jadi Nabi Musa mah waktu sarita dipalidkeun ku ibuna ka sungai Nil sehingga kapanggih keur amang-amangan ku istina Firaun diingu digedekeun ku Firaun waktu sarita saterasna. Wa yastahyuna jeung diantepkeun hirup saha nisaakum anak-anak awewe anjeun. Jadi Firaun ge awewe mah cenah ulah dipencit da peryogi kahiji peryogi jang pembantu jang digawe jang ngagagahi kitu da gareulis atuh gitu jang dipergunakan keperluan biologisna saterasna. Wa fi dzalikum jeung ari itu kajadian pikeun anjeun bala ummir rabbikum eta teh cobaan ujian mir rabbikum ti pangeran anjeun azimun anu maha agung saterasna. Wa id ta'adzana jeung inget samang-samangsa Allah ta'adzana ngumumkeun atawa nguningakeun atawa ngamaklumkeun rabbukum pangeran anjeun kabeh. Kumaha Allah ngumumkeunana la in syakartum lamun anjeun bersyukur atawa anjeun syukuran tum anjeun kabeh la azidannakum tangtuna Allah nambahkeun kanikmatanana ka anjeun kabeh. Wala in kafartum ngan lamun anjeun kabeh kafir teu tumarima kana nikmat anu tos dipaparikeun ku Allah inna azabi sanyana ari azab kami saur Allah la syadid eta sangat eta kacida syadid beratna saterasna. Wa qala Musa jeung nyarios Musa Nabi Musa ka sadayana umatna termasuk ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad. In takfuru lamun anjeun kabeh kalapir antum anjeun kabeh wa man fil ardi jeung jalma-jalma fil ardi di muka bumi jami'an sakabehna warugi Allah mah teu aya rugina Allah mah mun sadayana kafir sadunya ieu lamun sadayana jadi musyrik sadunya ieu teu aya rugi moal ngirangan kakawasan Allah
Muangirangan moal rugi Allah mah sabab naon fa innallaha mangkasanya ari Gusti Allah lagoniyun hamidun nyaeta Allah mah sungguh atau nyata goniyun maha kaya hamidun jeung maha terpuji. Jadi lamun orang sadunya kafir Allah mah terugi ngan rugi mah orang sabab salat orang puasa orang ibadah orang haji orang sadayana oge eta teh yang orang hasilna teh lain yang Allah Allah mah teu perjogina naon ti makhlukna salit ogenan ngan orang anu perjogi mah sagala amal ibadah amalia ubudiyah sadayana oge eta teh keur urang Allah mah terugi lamun kufur lamun kafir atawa ingkar sadunya ieu sakabehna tah kitu jadi eta teh amal perbuatan teh naon anu dilakukeun ku hidup eta teh pola sorangan lamun urang melak cabe tangtuna manehna oge cabe kitunya tah mudah-mudahan aya mangpaatna dina dinten ieu insyaallah patepang di enjing dina dinten Jumat barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.